Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu serang sim kuring Abah Ceong di Padepokan Garuda Layang. Mudah-mudahan orang sadaya aya hibar pangestu serang dipasihan kalancaran dina sagala urusan kahirupan. Dina wengi ieu sim kuring bade neraskeun dongeng anu kamari katunda dina carita Ujang Amin ngalalana. Dongeng ieu karangan sim kuring pribadi atanapi hasil karya pribadi. Yo urang kawitan. Ujang Amin saparantosna pamitan ka indungna nyaeta Mak Ona teras berangkat anu dituju imah Aki Jamparing guru bapana nyaeta anu aya di Jati Urip. Teras Ujang Amin lempang nguturkeun indung suku kesang anu ngoprot masuhan awak sareng pakaianana. Lamun geus capek Ujang Amin ngaso di handapeun tatangkalan anu ieu. Urang tunda lalampahan Ujang Amin anu nuju di perjalanan. Urang tundeun dinu sieum gesang sampeureuan urang tunda dihanjuang di gesan alaeun engke urang sampeur deui. Ayeuna urang nyaritakeun Aki Jamparing. Anu kahirupanana anu aya di lembur Jati Urip Aki Jamparing anu aya di hiji wewengkon anu jauh ka ditu ka dieu. Anu geus hoyong di alam karamean, homo di alam kajawaraan. Aki Jamparing cicingna di saung anu geus reod. Aki Jamparing ngandalkeun kahirupanana tina ladang tani eta oge taneuh pamarentah. Di hiji poe Aki Jamparing keur nyonghok sabari nyang hareup ka kidul ninggalkeun alam dunya anu diciptakeun ku anu Maha Khalik. Jol hiji nonoman bari ulu kesalam si horeng eta Ujang Amin anu kakarak datang ka eta tempat Aki Jamparing. Assalamualaikum. Cek Ujang Amin jawab ku Aki Jamparing. Waalaikumsalam. Kaget Aki Jamparing aya hiji nonoman datang ka tempat manehna. Sakanyaho Aki Jamparing tacan pernah aya hiji jalma oge anu ka tempat manehna. Margi jauh ka ditu ka dieu. Teras Ujang Amin dibagjakeun ku Aki Jamparing sareng ditaros ari Ujang anu ti mana sareng saha ngaran Ujang. Ceuk Aki Jamparing ari ngaran uing Ujang Amin ari lembur ti Pasir Tangkil. Ari emak Mak Ona ari pun bapak ceuk emak namina Sutira. Teras Aki Jamparing kaget ngadangu Ujang Amin nyabit-nyabit ngaran muridna nyaeta Sutira. Teras ngobrol duanana antara Aki Jamparing sareng Ujang Amin. Sakabeh pangalaman anu parantos ku Ujang Amin di alaman tentang kahirupan di lembur Pasir Tangkil dibejakeun ka Aki Jamparing. Ceuk Aki Jamparing Ujang Amin memang kahirupan manusia di alam dunia osok kitu tapi henteu sakabeh manusia anu kitu. Waktu beuki nyarelek bae kira-kira kana jam 7 peuting anu akhirna obrolan duaanana parantos beres. Teras ting goredag di eta saung teras sarare. Angina peuting ngahiliwir nebak kana dangdaunan anu pating aroyad mepende dua insan anu keur sare di jero saung Aki Jamparing sareng Ujang Amin. Sasatuan ting sarada nembongkeun suarana sewang-sewangan silih tembal jeung pada baturna. Gancang carita dina isukanana isuk-isuk Ujang Amin sareng Aki Jamparing tos haradudang teras kacai. Saparantosna beres kicai duanana teras berangkat ka kebon arek malaku mili cenah. Gancang carita panon poe geus condong ka kulon kira-kira jam 5 sore teras balalik duaan ti kebon.
tos dugi ka saung teras aki Jamparing nyarios ka Ujang Amin. Ujang hayu urang mulai diajar gerak teras Ujang Amin sareng aki Jamparing mulai diajar jurus-jurus silat 4 pancer. Alhamdulillah Ujang Amin diajar nak mah calakan anu akhirna lami jeung lami Ujang Amin tiap isuk tiap sore diajar jurus-jurus silat ku aki Jamparing. Waktu silih berganti ti poe ka bulan, ti bulan ka taun anu akhirna Ujang Amin parantos lumayan ngembangkeun jurus-jurus silat 4 pancer ti aki Jamparing. Lila Ujang Amin digerokeun ku aki Jamparing Ujang ka dieu sakedeung ku aki arek dibere tata cara ngagunakeun jurus-jurus silat 4 pancer. Anu kahiji kudu sobar ulah gancang amarah, anu kadua urang kudu lincah sareng cerdik, lentur sareng cepat, maju mundur cupu sareng dengan kudu benar-benar hirup supaya tepat kana sasaran. Ari hartina 4 pancer yuk urang diajar ngaji. Ieu sanes pikeun Ujang Amin wungkul tapi pikeun balare anu keur ngambah di alam dunia. Ari 4 pancer anu aya di alam dunia Allah nyiptakeun 4 raraga pikeun kepentingan makhluk anu aya di alam dunia. Kahiji bumi, anu kadua cai, anu katilu angin, anu kaopat seuneu. Ari salining bumi watakna karunyaan ka sakabeh anu nincak ka manehna anu kumaha bae oge. Tah urang oge kudu saperti bumi. Ari anu kadua cai, ari watakna cai tiis. Tah jadi urang kudu bisa niiskeun ka hate sasama anu keur panas. Ari anu katilu angin eta oge sami sareng cai watakna kudu bisa ngademkeun ka jalmi anu nuju kapanasan. Ari anu kaopat seuneu ari watakna seuneu panas tah mungguh di jalma ulah panasan teuing ulah babari ambek ka saha oge. Ari anu kalima pancer ari hartina pancer nyaeta awak urang tah sakabe anu 4 tergantung ka urang anu mawana dibawa hade bakal hade, dibawa goreng bakal goreng. Hanteu saeutik jalma anu kabawa ku cai, hanteu saeutik jalmi anu kabawa ku angin, hanteu saeutik jalma anu ka beuleum harta bendana tah ayeuna anu aya dina raga urang aki arek mawa 4 bae anu osok di alaman ku sakabeh jalmi. Anu aya dina awak urang nyaeta aya 4 perkara. Kahiji amarah, anu kadua lama, anu katilu sawiyah, anu kaopat mutmainah. Ari hartina anu 4 eta urang sakalikeun bae. Hiji sirikan, anu kadua osok sidikan, anu katilu osok jailan, anu kaopat osok kaniayaan. Sareng kasasama makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ari anu kalima eta pancer hartosna diri urang pribadi. Eta anu 4 tergantung ka urang anu mawana nyaeta diri urang pribadi. Eueuh waktosna pamirsa anu parantos teu nyekapan. Insyaallah urang sambung deui upami urang diparengkeun. Bilih sim kuring aya kelepatan nyuhunkeun dibedahkeun lautan hampura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.